ai karuhun teh lain kamusyrikan, lain kamurtadan. Ari kaluhun teh indung urang, bapa urang, aki urang, nini urang, buyut urang, bau urang, jangawareng, udeg-udeg kai siwur. Urang ti mana? Ti karuhun. Karuhun urang, karuhun mana? Karuhun Sunda. Kamari simkuring nga-WA salah sawios dosen ITB kalaresan tos janten diplomat. Anjeunna nangis. Nangis kunaon? Kang Dedi saya lagi di Inggris. Terus di universitas terkenal Inggris, di museum terkenal Inggris, ya Gusti nu Maha Agung Kang Dedi geuningan Punjangga Manik teh manuskrip pertama Indonesia. Jadi urang Sunda teh jalma nu pertama bisa nulis di nu Punjangga Manik. Kunaon atuh urang teh meuni siga makhluk kelas 3. Da manehna nuturkeun ka hayang batur, teu nuturkeun jalur karuhun. Kunaon atuh manehna teu boga harga diri. Nah, kunaon teu boga harga diri? Sabab teu yakin ka diri. Kunaon teu yakin ka diri? Sabab jati kasilih ku cunti, leungit ciri ilang cara nu aya ukur bugangna. Bugang bangke. Kulantaran kitu kuring mingpin naon? Kuring mingpin hayang ngahirupkeun bangke supaya aya rohan deui. Ari rohna teh eta balik ka diri mulang karasa. Kulantaran balik ka diri mulang karasa, eusi roh naon? La ilaha la ilaha illallah teh naon? Asal ti Gusti balik ka Gusti. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Lemur matuh baleuh maneh banjar karang pamidangan. La ilaha illallah teh balik kana jati diri urang sorangan. Ti mana urang keur di mana jeung rek ka mana. Urang makhluk naon? Urang makhluk Sunda diciptakeun ku Gusti di tanah Sunda. La ilaha illallah. Urang balik deui kana jati diri urang sabab zat jeung dirina diturunkeun di dieu.